Nyian. Siomay mang. Tilu mang. Hayang atas saware mang. Nya Kali suka dia wah. Enak pikason kan jadi oke nih kamu. tuh kawannya. Bisa rek di basoan ayahnya mang. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawannya. Nah, ayeuna teh istirahat siang kawannya. Kurang neangan tuangan kawan tak ya nabi pada neangan buat makan siang kawannya. Panas kawan tuh. Wah si amang tukang cuangki euy. Ya si amang cuangki kawan. Tuh. Siamang cuangki sok mang plastik we abi mah. Wah ieu cuangki itu ya basoan mah. Abi mah tong di basoan we lah. Iya mana ada siomay tahu. Siomay tahu. Abi mah tara di mihan tara di basoan. Apa di din? Kang tai geus ka dieu. Kang tai. Porsi 5.000 kawan. Kayak dia. Lain jam sabaraha mimitina ini di dieu. Besok kadang-kadang ada guan lah baso 40-an heula. Baso panasan asap panas. Tungguan heula. Jadi nyen baso sorangan. Nyen baso sorangan itu mah. Si Mas. Sorangan basonya. Nyian. Siomay mang. Tilu mang. Hayang atas saware mang. Atas nya di atas tong diasupkeun mang. Dicepeng we resep atas ya. Nyawanan dicopot teh lah kudu di. Caian emang. Oh, kudu beak teh. Nya anggar di duitan mah 50. Teh beak teh kudu di duitan ke sorangan eta. Nya da kudu barang mati teh bakso. Kudu saledri mang. Mohon. Saledrian. Bawangan adaan mang. Nah, gitu mang. Ya udah cinasak. Emang doi mah. Oke lah. Mang, sedih sawasan mang. Salah dia. Acannya. Nyacan mencet saus beuna karek lagi. Kecap mohon. Tahu siomay baso doi. Tahu siomay. Punten mang, kesak kedap mang. Hah? Kurang asaan heulanya. Enggak. Sok we mang adoy tah. Adoy da kudu asap. Ieu teh cuangki mang naon ieu teh? Mang Adong. Lain amang teh. Mang Aep. Sareng Mang Aep nya. Oh, cuangki Mang Aep. Tuh kawannya. Lokasi di daerah Pagarsi. Jalan Pagarsi. Jalur Pagarsinya. Gang Haji Idrus, Mang. Gang Haji Idrus dalam. Icalan unggal poe, Mang. Unggal dinten tarari. Unggal dinten cenah kawan. Dina waktosna teu anger geuningan. Oh, janten jadi kadang lohor. Oh, kadang-kadang aya jam 1. Kadang jam 12, kadang jam 1. Pani ditu ngantosan heula. Oh, jadi keliling di dia tapi jalur Pagarsinya. Kali suka dia wah. Enak pikason kan jadi oke nih kamu. Tuh kawannya. Bisa rek di basoan ayahnya mang teh. Heeh. Baso oge. Keneh da. Cuangki Mang Aep. Soan. Tayu siomay. Siomayna cenah. Tuh. Mantapnya. Mantap siomay. Porsi sabaraha teh? Porsi sabaraha teh? 10.000. 10.000 cenah kawan tuh bisa arek masuk we ka dieu dongkap. 10.000 sareng mie. Sareng mie tuh. Pas mun baso ageng 5.000 benten pangaos. Sok we darongkap ka dieu nya nu caket. Nu jauh ge mangga nu jauh ge bede pada ka dieu mah. Kawannya. Atau sabi mah ieu emang. Wadah dia aja. Oh, kalinya. Jadi yang nu atahna tuh kawan tuh. Dibere nu atah kawannya. Bere dibere ieu mah. Meuli engke jeung dibere segala. Keringna bisa Yang dipisah gitu. ya. Aya gaya mah. Tuh kawan. Jangan mangnya. Nanti. Ayeuna mah orang tuang heula kawannya. Tuangna jeung cuangki Mang Aep pokona mah Pagarsi. Kawannya. Tuh deket tuh di luar. Ya, orang gas ke.
tah kawannya dia cuan kita atas disanguan ayeuna mah bade dituang wae kawannya pokona mah sagala-gala disanguan kawannya arek baso arek cuangki arek kue tiaw segala macam pokona namanya pasti disanguan kawan. Ayo orang tuang heula nya sareng cuangki judul lagi makan nasi sama cuangki nya judulana masih di dia kawannya lokasinya masih di tuh di kolong mesin kawannya orang di kolong mesin we nya ame raoseun senok lagi unik punya senok lagi mah lain senok stainless lain panci lain naon kawan tah kawannya urang huapkeun wiranya teu kudu mewah-mewah kawan penting mah wareg gitu kawannya tah tuh ya bismillahirrahmanirrahim urang huapkeun nya pokona mah balawakeun cuang timang aep kawan tuh ieu we kawannya balawakeun nya ya Allah cek abi mah raos we gitu kawannya duh kasaurun sanes mah cek abi mah raos tuh raos kawan gusti ya wapennya tong hilap tuang kina tuh tong hilapnya syukuri yang ada aja ya kawan ya mau gimana kalau mau makan sama daging sapi juga kalau tidak ada ya mau gimana kawan sama yang ada aja daripada kita tidak makan ya pengen daging sapi tapi tidak ada kalau tidak mau sama cuangki mau makan apa yang mending nikmatin yang ada aja kawan tuh ya ini juga sudah alhamdulillah kawannya di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang susah cari kerjaan susah cari makan ya kita mah alhamdulillah masih bisa untuk makan kawan ya benar tuh kawan tuhnya karena mah orang terus ya mah balawakeun ha enak ini juga kawan tuh enak kawannya